Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masih di surat Yunus ayat ke sabaraha 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma jeung dina poean iraha poean di padang mahsyar engke urang sadayana yahsyuruhum dikumpulkeun ku Allah hum itu jama-jama di padang mahsyar anu kumaha padang mahsyar teh kacida legana jeung panasna ngan sebagian aya nu dilindungi di tempat mudallal nyaeta nu ieuh jama-jama nu iman nu Islam sasnu saja nama panas kacida di padang mahsyar ka alam yalbasu kaya atanapi seakan-akan lam yalbasu teu pernah tinggal teu pernah cicing di dunia asa sakolepat dunia teh aya di padang mahsyar deui ieu teh ngagebeg illa saatan kecuali sajam atau kecuali sakedeung di dunia teh minan nahari ti waktu beurang. Jadi dunia mah sakolepat boro-boro engke di padang mahsyar ayeuna ge urang di dunia kamari teh asa anak-anak ayeuna geus boga loba anak jeung incu asa sakolepat kamari keneh. Saterasna ya ta'arrufuna maranehana saling kenal bainahum di antara jalma-jalma eta di arah di padang mahsyar teh saling kenal da baheula di dunia. Maneh teh bartu teh dunya jeung urang ayeuna papangih deui saling kenal we pokona. Bari jeung kaayaan ripuh ge saling kenal. Qad nyata yakin jelas khosiro rugi alladzina kajama-jama kazzabu anu teu percaya anu ngabohongkeun biliqo illahi kana baka perjumpaan jeung Allah. Perjumpaan kumaha papangih sareng Allah sareng rahmatna Allah atawa azabna Allah jeung surga atawa narakana Allah pasti eta teh. Wa makanu jeung teu bukti itu jalma-jalma anu teu percaya muhtadin eta kalebet jalma-jalma anu meunang pituduh. Jadi nu teu percaya ka Allah teu percaya bakal panak sareng rahmatna Allah bakal panak sareng siksana Allah di akhirat eta teh jalma-jalma wa makanu muhtadin jeung teu bukti eta jalma-jalma kenging pituduh keur di duniana. Wa imma jeung pasti lamun teh mah nuriannakum diebrehkeun ka anjeun ba'don kana sawarehna alladzi anu naiduhum dijanjikeun ka jalma-jalma naon dijanjikeun teh surgana Allah narakana Allah mun diebrehkeun memeh maot pasti kabeh oge sumujud bakal moal eureun-eureun salat jeung sedekah ngan teu diebrehkeun ku Allah ditutupan kaaiban ge jalma-jalma nu boga dosa sadayana ge teu diebrehkeun. Au yatawaffayannaka atawa diwafatkeun anjeun memeh disiksa dimautkeun sakedeung balik deui ka dunya wah sedekah mah eureun-eureun lamun diwafatkeun heula samemeh dibere siksaan. Fa ilaina mangka ka kami wungkul saur Allah marji'uhum dibalikeunana itu jalma-jalma. Summa tuluy Allahu Gusti Allah syahidun anu nyaksian alama yaf'alun kana naon perkara anu dipigawe ku anjeun di dunia. Walikulli umatin jeung kasaban-saban umat saban-saban generasi rasulun eta diutus para rasul ku Allah. Sabaraha hiji nu diutus ku Allah para rasul nyaeta 124.000 nabi sareng 113 rasul. Ngan anu dikanyahokeun mah nu wajib dikanyahokeun ngaku 25 rasul sareng para nabi. Jadi upami dikanyahokeun sadaya mah atuh da ribuan moal tiasa ngapalkeunana oge. Fa idaja jeung mangka di mana-mana datang rasulum eta utusan ka maranehanana rasul teh sae bageur ka umatna teh qodiya diputuskeun atawa ditetapkeun bainahum di antara manehna bil qisti adil kalayan adil
Wahum jeung itu jama-jama layud lamuna henteu pernah didoliman ku para rasul ku para nabi. Rasul teh diutus ka dunya teh ti mimita Nabi Adam dugi ka Nabi Muhammad teh nyaeta 124.000 nabi 113 rasul. Aya Nabi Sis, aya Nabi Samuel, aya Nabi Daniel, aya Nabi David, David mah Daud kata mah terang. Seueur pokona mah nabi anu teu dikanyahokeun ku jalma-jalma. Tahu kituna mugi urang sadayana nuturkeun kana rasul terakhir tegasna Rasulullah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Tah eta nabi terakhir anu kudah dituturkeun ku urang sadayana akhlakna ketentuanana sareng segala hukum-hukumna anu diturunkeun ku Allah ka mantena ku urang hayu urang tuturkeun supados urang teu kalebet layud lamun anu teu kengeng anu henteu didoliman. Margi Rasul ge diturunkeun ka dunya teh teu pernah dolim. Rasul mah layud lamun henteu dolim. Ngan urang anu dolim mah ka diri sorangan teu daek percaya da teu acan diabrehkeun siksa jeung neraka. Teu percaya ngan sababna urang can dimautkeun di tadi dijelaskeun di barakallahu li walakum mugia aya manfaatna dina dinten ieu insyaallah 2 dinten deui katiluna dinten Ramadan mugia urang sadaya dipaparin kasehatan kakiatan wikat waktosna hapunten tina sagala kalepatan hadanallahu ayyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadaqallahul adzim.